Satosna mangga urang lanjutkeun urang muji syukur ka Allah Ta'ala rena urang sadaya dina ieu wengi kalambungan kodona jeung qodarna parantos tiasa riuh mungkulu patpung lawu pamprok jeung patpang wajah dina raraga melaksanakeun sebagian kewajiban urang sadaya selaku umat muslim jeung mukmin anu mudah-mudahan melaksanakan anu ayeuna jadi sabab dia ngaleungitkeun kabodohan diganti nyaeta ku ilmu Gusti nu Maha Suci. Adituna tiasa ngajarankeun parentah Gusti nu Maha Suci tegasna Allah Ta'ala dijadikeun ilmu anu manfaat anu maslahat anu tiasa ngajarankeun kana eta ilmu anu aya dina diri pribadina masing-masing kadituna ngajadikeun kabagjaan dunya sareng akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Terhilap sholawat wassalam anu mudah-mudahan salamina dicurahkeun ka junjungan Allah revolusi Islam sadunya yakni habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam